Dikisahkan dina 1000 tahun kapengker aya raja jeung ratu anu ngalahirkeun putri meuni geulis kacida. Ngaranna Dayang Sumbi anu kasohor geulis jeung pinter. Hijina nu matak dipikah teh nyaeta ieu putri meuni manja. Ih murah gue meuni males pisan. Sok atuh sini yang mau ngambilin. Akan kujadikan suami. Nah jadi anjing nu ngambilkeun benangna. Nya mau nggak mau, aku harus nikahkeun anjing eta. Aduh, kumaha tuh Gusti. Saterusna Dayang Sumbi jeung Tumang nikah jeung hirup bagja nepi ka dikaruniai anak nu marupa anak manusia atanapi miboga kekuatan gaib kawas bapakna. Ieu budak dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang haji. Oi. Udah, keur hayang ngaku daging rusa. Sok atuh kamu teangan daging rusa jeureum di situ mah. Baik Bunda, sim kuring mauih hati asal menang kita dulu. Wanci sareupna Sangkuriang nepi ka leuweung. Duh, meni hese-hese teuing nya daging rusa teh. Jabah sakedeung deui bade peuting, pokona abdi moal waka uih sateuacan menangkeun Bunda hoyong. Tumang. Sangkuriang anu kacapean bakal maehan si Tumang lamun teu meunang rusa. Ampura Tumangnya abdi geus janji ka ibunda moalkeun daging rusa hari ieu. Ampura Tumang. Ieu dagingna ibunda. Satu dulu nak. Bunda masak heula, engke urang mam sasarangan. Siap sami-sami. Saenggeus nerima dagingna, Dayang Sumbi masih teu nyadar keneh lamun si Tumang teh leungit. Iya mam. By the way, di mana si Tumang? Kan tadi nyuruh dulu. Si Tumang geus maot. Hah? Maot? Kela Bu di Sangkuriang bisa ngajelaskeun jadi tadi saat jeung si Tumang can hiji pun manggih rusa. Jadi kapaksa sateuacan balik abdi ngabunuh heula si Tumang jadi ieu teh nu didahar teh daging si Tumang. Dasarana Bunda teh kunaon sih marah-marah wae. Oh jadi Bunda teh lebih nyaah ka si Tumang daripada ka Abi. Terus we Abi mah bade indit. Dewi bantuan. Aya gerangan naon dan Sumbi? Hayang naon? Lamun rek minta HP sareng kekuasaan lain di dieu tempatna. Tos teu dengerin dulu. Pertemukan Abi jeung anak Abi Sangkuriang. Mohon. Sababaraha tahun saenggeusna Sangkuriang anu ngumbara saumur hirupna mutuskeun pikeun balik ka kampung halamanana. Ngaranna oge diganti jadi Jaka. Sagemblengna Jaka reuwas sabab sagalana geus robah. Jaka oge jatuh cinta ka awewe geulis anu teu lain nyaeta Dayang Sumbi, indungna sorangan. Sanajan kitu duanana teu saling kenal. Masya Allah meuni geulis. Ieu teh bade nikah sareng akang. Hayu pada oke apa Inder? Dih. Sakin ngap. Pangikeutkeun ieu beb. Kayak beb. Eta naon di kepala aya luka. Biasa we ieu abi keur baheula ditampilin ku Bunda anu keur ngamuk. Jadi we abi ninggalkeun Bunda abdi ayeuna. Hah? Ieu teh budak abdi. Akhirna ketemu. Tapi abdi rek nikah jeung si ieu. Kumaha atuh Brodi? Aku pergi dulu ya beb. Ya sok. Dayang Sumbi lieur kudu ngalakukeun naon, manehna ngadatangkeun ka sakabeh jalma nu pangdeukeutna ka manehna. Nanya naon tindakan ka hareupna. Kalian masak nabi mah, abdi mah ngadamel teh kangge suami, saha ngeunah repingna ti dijadikan ka 10 abdi mah jeung golput. Guys, bahaya guys, si Sangkuriang. Ngeuleuh enteng nu kacil pisan. Ya, kalau ya Brodi. Mas Jaka teh Sangkuriang jurli, aku nyaho pisan luka di kepalana. Hah? Teu mungkin. Saenggeus Jaka balik, Dayang Sumbi ngajelaskeun permasalahanana. Sangkuriang, kamu teh anakku. Aku yang dulu memukul kepala kamu. Ini Dayang Sumbi. Sok, tong lanjutkan keinginan untuk melamarku, nak. Ah, lu mah ngarang cerita. Lu mah ngada-ngada aja apa yang lu omongin teh bohong. Abi teh percaya. Dengaran aku, naon Bunda omong teh bener. Kamu teh anakku. Geus lah, aya nama kita teh jadi nikah, teu bisa pokona mah. Gak mau tepat dulu kamu sehagi intinya mah kita bakal tetap nikah. Inikah yang namanya cinta. Ih, Melisa sweet pisan. Rek dikumahakeun ya? Kabur ya Brodi, eta teh dulu wae kelasnya. Terus, gak usah so Inggris deh lu. Bisa lu bener, mending abdi mikir sorangan.
Sangkuriang, kamu teh masih mau nikah sama aku? Masih kekeh? Masih dong, masih kekeh. Tapi ada 2 syarat. Naon sok? Pertama, kamu kudu ngajieun Sungai Citarum yang parahuna sebelum subuh. Gampang eta mah mobil bakal kabulkeun. 2 permenan eta cetek. Waktu kamu teh teu lomba. Kumaha? Ya, pikir sorangan. Let's go. Sangkuriang mulai ngagawean kahoyongan Dayang Sumbi dengan kekuatanna. Manehna ngabendung cai sungai ti lumpur sareng taneuh, jeung parahuna geus tereh jadi. Guys, urgen guys. Ieu penting-penting ka tadi udangkeun. Aya naon? Aya naon naik penasaran? Aya geladak. Lain, eta Sangkuriang geus nyelesaikeun 2 syarat nu abi kasih. Kumaha mun kita ubah suasana jadi subuh? Boleh. Kudu kumaha? Tapi resiko sendirinya. Nyalah, nu penting mah teu nikah jeung budak sorangan. Dayang Sumbi sareng gengna ngagelar kain sutra warna beureum di sebelah wetan jeung ngahudangkeun hayam jago ngarah berkokok. Suasana wengi robah jadi suasana subuh. Sangkuriang akhirna ngeureunkeun gawean sabab ngarasa gagal ngalaksanakeun cara ti Dayang Sumbi. Kulantaran ambek jeung kesel, Sangkuriang ngutuk Dayang Sumbi teras ngaruksak bendungan anu geus dijieun ku sorangan. Desa-desa pun kalelep ku cai bendungan. Sangkuriang oge najong parahu jieunan sorangan nu tereh jadi ka tengah leuweung. Nepi ka parahu eta tibalik ngabentuk Gunung Tangkuban Parahu.